panon kaganggu irung kaganggu maaf nu boga imah deket masjid wayahna waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin menyengat haseupna bisi mulek ka masjid nur salat lohor keur lapar can dahar gigireun masjid ngagoreng lauk japuh selar pedak kue eta lauk teri eta haseup mulek ka masjid nu salat langsung murilit aduh ieu mah cocokna jeung peuteui sambal goang sanguna diliwet enak balik salat ngaliwet Allahu akbar Aisyah rek ka mana deui panon kaganggu irung ceuli masyarakat neboga imah deket masjid hampura waktu-waktuna salat ulah nyetelan musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid teu peureun sia ka masjid berjamaah teu miluan atuh di masjid tong digoda bener masing-masing kiai teu bisa masing-masing hirup sabab dina hiji waktu urang butuh ku doa nu sok ibadah ka masjid ketika aya nu paeh mah ustad nu diteangan bener teu nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan nu ngadoakeun nu nyolatan nu ngagotong goblok Aisyah rek nyiksa atuh nu ngagotong salaki siang ustad geus capek tita ngagotong nu digotong astagfirullah mayit kaciri ku aing dendamna ka ustad ya jelema ieu nu ngagali kubur perkosa sakalian ku sia nu dikubur tolol mayit para ustad pak kiai doakeun si panjang umur tadi saya ngadoakeun tae bohong da anu maot mah keukeuh ustad dur teteangan bener teu oh nu bisa ngamandian mayit ustad gering bener ku mayit lelap-lelap kakulah geus we dangdanan mayit make baju renang sok sia renang sorangan loh mun anakna beunghar jeung anakna daripada bangke bapak bau oh nu ngamandian taikeun kana mobil lo ka mana steam mayit di steam geus giles seuseuh sirahna lain seserian pa ipan rek meer sabaraha ka aing seuri-seuri ke poho mayar ya Allah bo doakeun para ulama para kiai guru-guru kuring di dari araraya alhamdulillah di Cipulus akang aya Masya Allah ketua para ulama di dia ayah akang hadir Masya Allah kang awet kolot akang mah pagi deui si panjang geus wagang ulah panjang teuing batur geus arareueuh di dieu tinggal akang sorangan can rek ngurus panjang geus wa bari bisa ibadah husnul kha eta harapan urang mah geus hayang pendak jeung nabi engke di ditu hayang pagi Kang Ipan jeung nabi geus nyaocan nomerna nomorna aya tadi akang di akang aya engke nya kasihan nomor HP nu akang nya supaya gampang ya nomor rekening ta eta ari hayang pendak jeung nabi mah mulyakeun pewaris-pewaris nabi saha para ulama Rasulullah wafat teu ngawariskeun harta jeung jabatan tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah sing sajal manu ngamuliakeun ulama saur nabi sarua jeung ngamuliakeun kaula sing sajal manu ngamuliakeun kaula sarua jeung ngamuliakeun Allah sing sajal manu ngamuliakeun Allah Allah geus nyadiakeun istana di surga lain amin amal amin amin kenceng sia panggih jeung kiai teu nanya-nanya acan
ngamulia tegen teh gunanya ku ngadoakeun atuh boga duitna meureunnan mere duit sia teh da kiai mah teu digaji aya gajina teu negara aya teu aya teu ngomong ikhlas ka kiai mah teu digaji ku negara tetap ngajalankeun perintah ngapina masyarakat rakyat Indonesia dilemur-lemur supaya jiwana kabangun ku keimanan. Sabab jiwa adalah yang diamanatkan oleh Wage Rudolf Supratman yang harus dibangun lebih dulu dibandingkan dengan fisik. Badan dulu, badan kedua, jiwa pertama yang harus dibangun. Bangunlah jiwa heula berarti iman. Bangunlah karak badan fisik. Eta Wage Rudolf Supratman nu nyiptakeun untuk satu dua hiduplah Indonesia Raya. Kieu mantan jeliken aing jeliken drijen atau jeliken mah kompan aing meureun. Bangunlah lalu bangunlah. Siapa yang membangun jiwa? Para ulama, para kiai, para asatid di lemur-lemur digaji teu? Pernah aya ribuan kiai demo ka Jakarta hayang digaji aya teu? Tak tong ngomong ikhlas ka kiai mah teu digaji ku negara tetap menjalankan tugas. Sok aya cenah kiai menta ka santrina infak udunan di majelis di pesantren 50.000 sabulan jang mayar lis pan hurungna make setrumna ti PL kudu dibai piraku kiai nu kudu mayar deui wae geus mere ilmu ka anak ibu anak kudu bayar listrik ongkoh kiai sekalian perkosa ku sia bantuan bayar listrik nah atuh da 50.000 mah cenah gede leuwihna kiaina ngalaleuwih loba kiaina ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq sabab dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Heeh, aing can dibere eta tadi. Geus cicing geus. Bo. Pan perjuangan para ulama, para kiai geuning hasilna mah indung bapana keneh anu mulia gara-gara anakna saroleh bisa ibadah, hasil ngadidik para kiai. Kadinya bae. Pan bakal nyapaatan anak mulia nu soleh teh ka indung bapana. Hayang disafaatan ku anak saroleh. Tidak kuduna wajib indung bapak nu ngadidik ngan teu mampu kiai nu ngadidik aya ijab qabul indung bapak jeung kiai nu ngadidikna kitu ya mah kadang-kadang budak ngaji ka imah kiai teu ijab qabul indung bapak teh nyaho-nyaho acan budakna ngaji di mana di ustad mana lamun aya cenah indung bapak boga anak diajar ku ustad eta budak jadi soleh jadi ahli ibadah ngan indung bapana can pernah ijab qabul jeung kiai nu ngadidikna maka kasolehan eta budak bakal nyafaatan guru nah di akhirat indung bapana teu kabagean sok sia rugi sia maka nangke balik tanya eta budak ngaji di mana Ustad Ma'ruf contoh berapa tahun 3 tahun pak. Hah? 3 tahun nyoba paingan maneh meni pasehat maca Quran tiap balik ka imah meni rajin ibadah nyoba kiai nu ngadidikna yang rugi bapak rugi kunaon maneh soleh menang ngadidik kiai guru maneh nu disapaatan bapak jeung emak teu kasapaatan ku maneh sabab emak jeung bapak nu tanggung jawab ngadidik ka maneh teu ijab qabul teu serah terima jeung kiai nu ngadidik maneh jang bapak jeung emak yang kasapaatan ku amal ibadah maneh anu soleh anteur bapak jeung emak isukan ka kiai rek ijab qabul kitu kudun dari hideng tanya ta budak kiai sok ngerokok ahli hisab pak naon rokona campur keur loba duit sok samsu mun teu boga duit sok meleum curug
berarti sakti eta kiai. Kan isukan orang beli 20 slop samsu jang kiai pona disetok ku bapak per bulan. Boga anak kata Pak Ustadna 13 Pak geuning loba pan Ustad Pak naon usaha tara anak deres. Sok dalalahar eta budakna berarti mana Pak dat sok tara bogeun beas teu bogeun beas nya teu bogeun duit duit ti manda da teu gawe Pak Kiaina. Masya Allah geus isukan bapak anter ka imah Pak Ustad bae sekalian mau rokok 20 slop samsu beas 5 karung duit 10 juta per bulan digaji eta ustad ku bapak.